Alhamdulillah geningan. Biasa jengat dengan silaturahmi kaki. Jauh-jauh di Cigasang deh rondangan nganter pawali. Ada kumaha orang orang buat lengan di orang tidak ada rakyat mah kudu kitu jeung baraya mah nu anggang masyarakat kudu sauyunan gotong royong. Keun si cepot mah ngan saukur tiasa ngadoakeun putra-putrina sing saroleh sing sarehat salawasna sing panjang umur milik rezekina sing garede milik. Ngan bisa ngadoakeun ukur saya jingga alhamdulillah kan. Aduh. Memang di gunung teh laluas pakarangan teh tapi ai di lembur namanya padat sekali. Alhamdulillah. Terus sakitu bae salam kenal ke aki na sing sarehat sing panjang umur sing lah pokoknya mah sarehat bae teh sosial lanjut mah gitu. Terus sakitu bae. On. Asal dapat lagi teh baheula teh dinya di diharap dinya. Oh berarti baheula lama ke dengan timur lama fondasi kene teh tadi bangun.